Bos Haturan. naon teh? Haturan Ibu Bos. Bos kain. Ah, Haturan bos kain. haturan Ibu Bos. Pacar iya. dunia akhirat. Hoyong pacar dunia akhirat. Lagu andalan. Oh. Ya, cobi. Asik. Mari ikut teteh. Hari ini saya umumkan. Haturan Ibu Haja. Ayah kene pada bulan. Ibu Bos badai ngerasakeun pada bintang. Dapatkah ku miliki seorang kekasih dunia akhirat. Applause. Asik. Kalau ada dari satu untukku, untuk buat teteh. Kalau ada dan kepadaku, untuk pacarku dunia akhirat. Tidak perlu kaya atau dia setia, cinta darimu sampai tua sama-sama. Kalau ada cari satu untukku, kalau bisa kabarkan segera. Asik. Yuk baca aturan teh Rina. Tembang lawas. Ibu Haji badai ngerasakeun tarik cenah. Betapa banyak cinta
Tos eta mau dipasikeun sadayana. Mau diserep. Kan naik deh. Alhamdulillahnya. Siap. Namanya teh tirengan teh Rina, alhamdulillah senior kita cenah ngeresakeun. Mohon. Atas pensiun. Atunya gara-gara orokan. Mohon. Kok jadi begitu ya? Kok jadi begitu? Kok jadi opat liwat serius. Masih di serangan Bon. sarana teh aya atuh fitri lagu deui bangentennya. Mohon. Aya si tembang deui cenah satasan ngalaguan aya bintang tamu. Mohon. Aya Kang Abil Zatnika. Ti mama. Rasulullah cobi orang taras. Cobi pilih kasepuhan. Masih kasepuh. Dewi Adam masih di sarangan Dewi Adam. Ayah masih memonetna. Satu lagi tembang iya. Mohon. Aa, lagu non. Tah, itu Nu saena nu saena. bulan wae. Bon ngiringan wae. Bulan. Iya. Ayo Dede Uwai. Kayak Dede Uwa. Siyeuna tidak bau-bau. Mama, ngiring binga mama. Ayo orang kapayun. Jangan lupa Captain. Masih bersama Bisma. Zen. Anu ceket mana tebihna ulah balik Itu. Bulan keur nembong baturan abdi Nyorangan. Aturan Ibu Hajat, kali Bapak Hajat. Sepian payah pamungkaran bulan abdi tulungan. Tega Oh
aya bulan. Ya, Ada bulan. Pangitan? Ya, kasemantawis pangitan orang rolling heulanya dumargi berdasarkan para artis anu baris tampil dina siang ieu insyaallah aya terhetang karena 240 artis anu baris nyarengan. Yuk, urang langsung wae supados teu nyangkolong teh kana waktu anu dianti-anti kurang sadaya utamina keluarga besar Saiful Hajat, Bapak Dudi kali Ibu Erni, ngantos pisan penampilanana. Aya saha urang kapayunkeun kanggo Cep Arum Abil Jatnika. Yuk. Wargi-wargi sadaya para tamu lemah kahaturkan wilujeng bahagia, wilujeng lega, wilujeng suping, wilujeng laksanakan doa restu kauka keluarga besar Saiful Hajat. Sekali di orang panggil orang sambut kurang sadaya tepuk tangan yang meriah. Cep Anom Abil Jatnika. Nyun kenemprat tepuk tangan kawan kasadana wargi. Yo. Langgeon dugeun ngake boy deplok cendo pamente rancunit imutna kumata kain unempo pasti kacantong ane nonjol rasana asa kabedong remet rindana selekna alu geus nyeredet nyerempet betasa kumepet-mepet nunempo pasti olok ate coplok rasana asa dipacok nugelis nu teflon ya akang kapepeongan katari sirahi kapentang asmara kacangret butali cinta salira gelis rumasa akang kabandan usalira akang lir nuka edan nyungkeun keprok lalu dipayun sana keprok Bapak Hajat Ibu Hajat satuju pami naik ke panggung satuju. Iya mangga Bapak Hajat Ibu Hajat aya nu sepitan oge mangga. Mangga Bapak Hajat Ibu Hajat. Langgeon nugelis ngage boy deplok cendol pamente rancunit imutna kumatak ngait nunempo pasti kacang Ibu Hajat keprok ate nonjol geningan asa kabedot angin nugelis nu templon yang akan kapepeongan katari birahi kapetang asmara kacanggen utali cinta salira gelis rumasa akan kabandai ku salira akan lira nuka edanan kuring amprok sari jiwa noja tarik baca botina aduhai luar biasa isukan mencakan arek di dodoho sugan ayah jodoh kakuring nu jomblo hate teu bisa dipa
dipapalerkeun rumasa kagoda ku si manehna anjaka teu puguh sahana mina na anjeun teh saha umina di jogetna sing bos ya ongkona di Banjaran sepe jadi sorean disusul ka sorean aya di Pangalengan di Banjaran Empera di sorean epa di Pangalengan eti asli nama uti gelis ulah osok ngabobodo kakak anu keur jomblo akang lieur mikiranana ibu hajar meureun lain jodoh lanjut sah Bapak hajatna ya gitu sah Oh, Bapak hajat nah. urang ngariung di dieu kuring Asik. abrok sari jiwa loja bodina aduhai luar biasa lama isukan Asik. pencakan arek didodoh sugan aya jodoh kakuring nu jomblo terus hate henteu bisa dipapalerkeun rumasa kagoda ku si manehna Oh, mati. anjaka teu puguh sahana mina na anjeun teh saha bumi siap sing heboh deui ongkona di Banjaran cepet jadi sorean disusul ka sorean aya di Pangalengan di Banjaran Empera di sorean epa di Pangalengan eti asli nama uti ongkona di Banjaran cepet jadi sorean disusul ka sorean aya di Pangalengan di Banjaran Empera di sorean asli nama uti gelis ulah osok ngabobodo kakak anu keur jomblo akang lieur mikiranana meureun lain jodohna lanjut Acandra sah kudu bari nyanyi oke siap itu ya kuring abrok sareng jiwa noja bodina aduhai luar biasa isukan mecakan arek didodoh sugan aya jodoh kakuring nu jomblo hate Ibu hajat teu bisa alumni. dipapalerkeun rumasa kagoda ku si manehna anjaka teu puguh sahana mina na anjeun teh saha di kodok belasar sia ongkona di Banjaran cepet jadi sorean susul ka sorean aya di Pangalengan di Banjaran Empera di sorean epa di Pangalengan eti asli nama uti ongkona di Banjaran cepet jadi sorean disusul ka sorean aya di Pangalengan di Banjaran Empera di sorean epa di Pangalengan eti asli nama uti gelis ulah osok ngabobodo kakak anu keur jomblo akang lieur mikiranana meureun lain jodohna iya so udah di luar hoyong lagu iya mangga ibu hajat halo ibu
Meni gadis hungkul, paling dia gadis hungkul ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ieu teh dina raga nyepitannya banyak, terus. Nah, urang doakeun aya anu disepitan sing janten putra anu soleh, amin. Amin. Anu bager, anu pinter tumut ka ibu rama bangsana oge agabana, amin ya robbal alamin. Sah, ibu nu dipayun mobil apa menurut lagu? Alah eta si emak masih kena bobogohan. Emak bade ka dieu mah. Da resep kene. Demi kabogoh cenah. Keun we meureun emak oge masih kena bobogohan. Rasa bobogohan gitu meureun nyebah. Sok. Terus emak-emak meureun ari nyalese we ngeureuyeun den ari emanya nyumputan ti budak we. Tambih sebel we. Paling dia yang lagu naon, Bu? Taros. Hah? Kembang Melati. Iya, iya. Tarerang eta kana judul lagunya. Mun ngiringan kuis dangdut meunang dah asli. Arapal judul lagu gitu. Sok, teh demi kabogoh. Tata. Oh, duh, selfie heula. Bere heula ieu mah keamanan ya. Jadi sah. Bangga ka para rayu. So. Aduh, dijaga dari gadis. Siap. Joroke. Tuh geningnya. Enjoy nih. Sanajan luhur puncak gunung, legana biru sagara, panas menterangna panon poe, demi kabogoh marela. Sanajan hujan dordar gelap, angin puyuh keur di limbungan, moal keungjeng moal mundur, moal miris ku panas tiris. Siap. Demi kabogoh luhurna gunung rek dijajah ditaekan, kanggo kabogoh ombak sakara rek dijuk-juk di parahuan. Demi kabogoh najan bener gelap ngapelaan hujanan, kanggo kabogoh najan kapulusan cadu mundur rek didagoan nu penting bisa apel kakak Bogor. Lanjutlah. Iya. So, para keluarga besar di aturanna. Asik. Geningnya. Aduh. Siap, bangga. Sanajan luhur puncak gunung, legana biru sagara, panas menterangna panon poe, demi kabogoh marela. Sanajan hujan dordar gelap, angin puyuh keur rimbungan, alah moal keungjeng moal mundur, moal miris ku panas tiris. Demi kabogoh luhurna gunung rek dijajah ditaekan, kanggo kabogoh ombak sakara rek dijuk-juk di parahuan. Demi kabogoh najan dordar gelap kapelaan hujanan, kanggo kabogoh najan kapulusan cadu mundur rek didagoan nu penting mah bisa apel kakak Bogor. Lanjut sah. Bapak hajatan tak acan naik bapak hajatannya. Sanajan luhur puncak gunung, legana biru sagara, panas menterangna panon poe, demi kabogoh marela.
najan hujan dordar gelap sawer heula keur lilimbungan moal keenjeng moal mundur moal miris ku panas tiris siap teh demi kapogo luhurna gunung rek dijajah ditaekan kanggo kapogo ombak sakara rek dijuk-juk di parahuan demi kapogo najan dodar gelap ngapelaan hujanan kanggo kapogo najan kapulusan sadu mundur rek didagoan nu penting mah bisa apel kakak bogo sakali deh siap demi kapogo luhurna gunung rek dijajah ditaekan kanggo kapogo ombak sakara rek dijuk-juk di parahuan demi kapogo najan dodar gelap ngapelaan hujanan kanggo kapogo najan kabulusan cadu mundur rek didagoan nu penting mah bisa apel kakak bogo gitu bu keprogola kita anggur hidung aduh Teu sawios tenang. Tenang. Mending dikitu-kitu lah, sok viral gitu itu. Anggur hideung, sekedap untuk kembang melatinya, sekedapnya. So, anggur hideung teh. Bade sabaraheun anggur hideung? Ya. Sepados nyongkolong tina waktos urang ngajikeun laguna anggur hideung. Sate acan Bapak Hajat naik ka luhur panggung. Sa. Halo Bu, tuh. Kumaha? Ah itu di pengkeran atau mending ibu kadar dia kita. Siap lah. Ya. Besarna, mobil pada ngeresakeun naik kalau panggung mangga diaturana. Buah-buah, ibi-ibina. Ayo. Abang-abangna mangga. Sangan nu kabelah dia teh abi. Sok. Ukur anjeun nu didagoan harita. Ukur anjeun cinta harita kemari rekana nyawa raga kuring disiksa saeutik kuring teu nyangka anjeun teh kasulayan diri anjeun jongjon mineman anggur hideung padi dagoan harita asa tunggu bumi alam harita Yo Bapak Hajat mandi ngeresakeun
Kumargi penonton cenah hoyong ninggal Bapak Hajat kaluhur manggung kumaha carana. Langit rasa nyeri ku anggur hidung saliwat oh karena jiwa ku anggur hidung saliwat pohon dulur pohon baraya poho kadiri sorangan pangaruhna si anggur hidung kana pikir matak balueung anggur hidung nu di dagoan harita anggur hidung nu di dagoan harita kemali rekana nyawa raga kukuring disiksa dina gelas minuman kagabar diri anjeun jongjon heman anggur hidung panglupatan harita asa ke bumi alam harita Asik. sing heboh maji Goyang deh. Ser. langit rasa nyeri ku anggur hidung saliwat oh karena jiwa ku anggur hidung saliwat pohon dulur pohon baraya poho kadiri sorangan pangaruhna si anggur hidung kana pikir mata balueung cakap teh aduh Karitu hungkulnya joget teh. Oh atos abi mah teu ninggal tadi teu ninggal masih keunana. Terang-terang setor weh ka dieu. kumaha tuh bahayana bah Kumaha atuh tos ya kieu? ibu-ibu di dia yang lagu naon teh dago pakar terus nanti hoyong nyuhunkeun lagu ngan hapunten cenah teh acan top up cenah pajarkeun teh. top apa ya lah buat tuh gip kan dia kembang melati dago pakar oke anu dipayun mobil apa menurut lagu Bapak Hajat Kemang Dia. Malati di jogedan ku Bapak Hajat pas pisan seneng ka hoyong para penonton. tepuk tangannya lah bu tepuk tangannya lah Soalnya cenah sok aya ide dia mah identik dan Kumaha? pami Kumaha, Bapak Bah? Hajat naik ka panggung teh sok kieu cenah ka penonton. gitu teteh Nya kieu-kieuan we kieuan. suka teh nyawer ya Kieu. mangga anu nyungkeun Banyak. kembang melati di aturan sok ka dia Sok punten di pasihan jalan Bapak Hajat di Batos. Bapak Hajat kanan ayo dulu kita mangga di aturan na impian anjeun datang mawa harapan kembang lamunan nu geus lami dianti-anti jadi harapan urang ngahiji Bapak Hajat ya mung salira di lurat lah teu aya deui Koporo kalah Bapak Hajat.
kembangna Gitu, Kak hati Hoyong. Terus sengit dikit-dikit. melati kembang kahemang datang nembongan urang bakal nyorang kabagjaan siap salira kembang melati Asik. mekar di taman hati Motor putar. anu moal aya deui cinta sajati Asik. Wah, betul. alam cinta Bapak jati simutna kembang katresna salamina lanjut Bapak Hajat Goyang Bapak Hajat. Nah, gitu. Pada kemana Bapak Hajat? Bapak Kelandai. Putar lah. Iya. Kendaraan. Ibu Mari, Hajat, impian anjata mawa harapan kembang labunan tesau ya nuges lami dianti-anti jadi harapan urang ngahiji mung salira teu aya deui kembangna hati sengit kalati kembang kaheman Putar lah mobil lah. datang nembongan kurang bakal nyorang kabagjaan diawurkeun baja salira kembang melati nu mekar di taman hati anu moal aya deui cinta sajati mugia sing saterasna ngahiji di alam cinta simutna kembang katresna salamina salira kembang melati nu mekar di taman hati anu moal aya deui cinta sajati mugia sing saterasna ngahiji di alam cinta simbutna kembang katresna salamina aya bosa Bos Idam Bobila apa menurut lagu Bos Idam mangga diaturanan naik kaluhur pang kapalangnya Bu Haji saha Jayanti nah. Saha nyunkeun cuanki. Oh cuanki sugan teh Jayanti kok Jayanti
Cuanki cenah me. Nu mana lagu cuanki teh bah? Itu hoyong cenah manjar kita hoyong cuanki. Oh, nawisan atau menta? Nawisan. Sa, Bos Idan. Karusan saya di Paul Panggung. Bu Haji Bandar Sapi, bah. Lain cuanki. Wah tebihnya tina benar sapi karena cuanki. Nya sakitu mah DE teh lah. Puntennya ieu nu di panggung cepilna second. Ya, aya Bu Haji Bandar Sapi, aya Bos Idan. Ya, pamunutna ti Bos Idan, saurna hoyong lagu Tumarima. Tumarima cenah. Bu Haji Sapi diaturanna. Ah, di mananya Bu Haji Sapinya? Sa. Bos Idan. Diaturanan Bos Idam. Kerededeh-dedehna, kerenyaah-nyaahna, lir ibarat kabeh tarku gelap. Anjeun sulaya cinta, anjeun midua kasih, lir ibarat menangkannya hati kuring. Sacinta-cinta na kuring, hari di kieu-kieu mah geringan tung ngalang ayu. Pangan Ibu Haji Bos Sapi kapayun. Tumarima tumarima, kana takdir tiang midi berkuring, jeung anjeun lain jodohna. Dirasa mah hayang dendam, dirasa mah hayang bales, kanyeri hati kuring ka manehna. Duh ku teu teuingeun. Bos Idam anu mana Bos Idam? Katur Ibu Bos Sapi. Bos Sapi mana? Bu Haji Bos Sapi. Ibu Haji. Wios sahur Cep Abil terkedah ku artos wae bade ku sapi tau gitu sapi. Eh, kerededeh-dedehna, kerenyaah-nyaahna, lir ibarat kabeh tarku gelap. Anjeun sulaya cinta, anjeun midua kasih, lir ibarat teu meunang kanya hati kuring. Sacinta na kuring pangos, hari di kieu-kieu mah geringan tung ngalang layung. Aturan Pak Bos, Pak Bos Idan. Sa. Tumarima mah tumarima, karena takdir tiang ini menekuring, jeung anjeun lain jodohna. Bos Idam deui dirasa mah hayang dendam, dirasa mah hayang bales, kanyeri hati kuring ka manehna. Ku teu teuingeun. Asik. Tumarima mah tumarima, karena takdir tiang ini meren kuring, jeung anjeun lain jodoh.
Geranya ayana lire ibarat kapentarku gelap anjeun sulaya cinta anjeun midua kasih lire ibarat kemenang kanya dikuring ku hajah posati